Kan di Jang. Areka jero, ya bu panas ki gara bayung Kalau ya. tadi tuh tukang imah gara tuh. Tadi tuh. Ulah ayo bae. Jujur dina kursi. Ayo molor bae maneh mah. Maneh abong, katalangna pisan. Awakat bayang yang ya Allah, ya panas. Kudu sadade mah ya. Ini sebaraha ieu teh. Burit di geuningan we. Abong buka budaknya. Beuteut katalang-talang acan maneh teh soleh Gusti asana euy. Maneh nurun ka saha deui kebluk-kebluk teuing. Mamang geus dege geudaan agenan. Ieu Jang da maneh teh moal salilana leutik. Boga gede tuh di tukang imah meureun aya pagawean mah teh kali itu ka dieu. Aya keur nyeuseuh. Mending sorangan deui cik atuh. Mana teh kumaha gedena kitunya. Hayo bae nangan pengeblukan bae. Ini teh soleh. Raas. Harita lagu natin. Wanci pas sore namangsa poe nu halodoh panjang halus aing soalnya bisa tapi nyanyi oke geuningan sola genjreng ya panas bayang yang kieu budak asana meni harueun bae kolotnya soleh kalewatan jelong ka kota Garut. Tapi dipikir-pikir sakieu mah halus urang sora euy. Alung mamang awe ka ditu tuh gara maneh. Astagfirullahaladzim. Anjing budak teh kan. Sanggeus panggih jeung manehna anu geulis di Cipanas pisan pada aprok geuningan jeung kabogo di tuana teh itu judulna aduh Malik towel ucup manon kuring teh kata jipisan repna nu ngeunaheun teh lagu ieu teh geus anjeun lirik tanggung milang luyu jeung lainan kotana adulur Garut soleh kita baru combol sih teh kuroan ka dieu ba lirik sing dodona Astagfirullahaladzim. Sia teh kan itu tuh aluk mamang awe ulah lagi gitaran main di dia. Mana teh geus gede kira. Cik kira tuh bantuan ke tukang imah, mamang ini soak mana? Ya, kira tuh pagawe loba kene magernya sirang. Mana hese asana. Ini nyan pisan ka ieu na. Naon di titahna. Di kabluk-kabluk teuing geus mana teh. Capek saudara aku mati mama sebenarnya mas cegah kumane cegah mate cek ada tuh tukang rumah tuh sama pegawaian senapung muka anakku dikit-dikit teuing ke hidung asa tahu mana soleh meni Allah pisan talangkeun ka mah ya Allah mana rek jadi kumaha gitu gedana gitu mentak teh capek mati capek
Kur macul. Rek mana tuh? Bukan itu tuh pukul dan kumak. Dikira-kira mang kalau doh kieu teh cah macul. Ada tuh mang rajin eta melalui jamang. Naon dia eta? Jahe yo, percobaan. Sabaraha kali panen mang. Wah, nu bade ieu. Nah, abi kali teu nya mang nya. Nah, mah. Alhamdulillahirobbilalamin ya Allah geuningan tersuak terus teh dugi ka asar deui. Alhamdulillah geuningan waktu terus ngelek. Nah, asa betah keneh di dieu geuningan di saung. Asa betah keneh di saung. Lah. Kira-kira macul cenah ge eueuh nu kotakan. Aku kumahaan. Mun bebeh jawe engko eueuh cina lah. Ning molor aing dieu. Coba ke polisi mage ka dieu da meureun nempo ieu meureun cai waktu caiana kotakan Ning molor aing lah. Deuh anak aing di ditu keur macul bawa deuh cu. Bahana ang manehnya yang nginum. Hampura aman tadi nyarekan kesep bageun. Penyarekan sama belas kunya maneh mah lain belas kukeun, belas kunya manteh. Keur kumaha diantaran cai ka ditu deuh, kemudian maneh yang nginum. Keur kumaha diantaran cai ka ditu kesep. Anak aing mun runya udah dicarekan sarta lain belas kukeun, belas kunya manteh maneh. Ya Allah. Ini yang berat di sekolah maki sesampoyongan dan panggilan. Di dia lah, dia kena. Anak aing orang karunya itu kepanasan. Hampura mata dinyarekan. Batuy. Tuh kang pukul pada ka sawah ka ditu tuh. Ngarekan teran budak bisa hayang nginum hanaan. Napa budak dia liwat? Oh aya bieu ngungkup keur di ditu keur ngungkup. Si Soleh? Si Soleh ka ditu aya. Mohon aya. Pukul keur bieu teh dicarekan kang pukul budak mun kebluk-kebluk teuing asana mah ampun teu bisa mikiran-mikiran acan. Nanti ilik keur atuh nya ka ditu. Mangga. Aduh, seperti dikadegna secara rapi Gusti. Budak di beh endi kitu ye macul geuningan eueuh teu kaciri. Alah. Iya. Cenah bulan. Kayak geuningan itu si Solek astagfirullahaladzim. Si teh kalah molor. Kita manglaku kalah molor mah ayo. Ada kumaha dari mana? Astagfirullahaladzim. Cik kumaha aneh. Ya Allah kalah molor anak-anakan. Mana ku aing kudu disimbeuh masih ya. Mending ngaguhar deui molorna aduh. Cik kumaha ya. Aku perlu disimbeuh mah ku aing disimbeuh maka cai tani nolak nginum jeung maneh disimbeuhkeun ku aing geura mangko cegek mama cegek aslina.
isi meukeun satu aing kieu teh. Ampun asana si soleh sok. Astagfirullah. Pak. Ya naon ya? Asana abang. Astagfirullah. Ya naon ya? Astagfirullah. Ya naon ya? Cik atuh. Kenapa?